Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ibu bapak miwah nonoman nuang kita ayeuna sami-sami hadir. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina lindungan rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat miwa salam mugia urang curah limpahkeun ka junjungan alam yatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring teu weleh-weleh ngawiatan ka sadaya ieu teh dinten Jumat. Dinten naon Bu? Sanes dinten Jumat, malam Jumat. Ibu mah tiasa we kadeo teh nya. Mah Haji sehat? Sehat Mah Haji? Duh alhamdulillah kade bisi nang hunyar. Nya teu kenging nang hunyar deui. Biasana utus nang hunyar teh insyaallah. Insyaallah sehat walafiat. Mangga nu bade cangkeuh. Nu penting mah urang calik di ieu tempat. Nya ibunya, duh ya Allah Pak, sarehat Pak Haji kinten-kintenna. Sami-sami Pak Haji aduh. Tos ari bak ieu teh ados. Abi mah saacan ibak wios teu naroskeun ngan bilih nyangki abi bau, abi mah teu acan ibak. Digentos we ku gamis ari handapna mah dilancingan kene umi ieu teh. Ngan ngemutan kasadayana wangkit ayeuna teh malam Jumat. Ari malam Jumat dinten Jumat ieu teh rajana poe. Kade Bu, rajana poe. Saur Kanjeng Nabi, Sayyidul ayyam indallahi yaumul Jumat. Gustina para hari teh poe teh nyaeta dina dinten Jumat. Diteraskeun ku Kanjeng Nabi a'damu min yaumin nahri wal fitri. Langkung agung tibatan naon Bu? Hari raya Idul Adha sareng hari raya Idul Fitri. Sok kinten-kintenna ibu saumpamina mayunan enjing bade Idul Fitri samingona tos disiapkeun. Naon teh acuk lebaran. Samingona bahkan sasasihna kinten-kintenna meuni tos disadiakeun naon tuangeun. Uluh ya Allah. Makna geus nyieun kupat wangkit ayeuna bisi aya Ustad Emin era lamun kadatangan ku Ustad teu kupat-kupat acan mah ngan ayeuna mah teu aya nu ngupat. Ya Bu, Bu Haji ngupat henteu ya teh. Biasana ari Ustad mah saumpamina uih pangaosan teh kedah jingjing sareng bawa.
Maji teu nyanak maji. Ada enjing mahnya kena disiapkeun setiap malam Jumat. Uluh ya Allah ya Rabbana, ibu bade ka mana wangkit ayeuna teh? Cing bade ka mana pan apana enjing teh bade ngalaksanakeun hari raya Idul Fitri, urang teh bade ngalaksanakeun salat Id. Kumaha gitu? Biasana pan budaya di urang mah saumpamina teu ngangge acuk sae, teu ngangge mukena anu enggal, teu ngangge sendal anu enggal, urang teh lain lebaharan apana. Tah kitu kinten-kintenna ibu dina mayunan urang dina dinten Jumat teh langkung sae tibatan hari raya Idul Adha. Nu gaduh hayam mah pencit dina wangkit ayeuna teh. Henteu ayeuna atuh engke saatos netepan Jumat teh sing aya Jumat berkah. Sababna dina dinten Jumat urang kedah dimaparinan amal anu terbaik dina dinten Senin dugi ka dinten Kemis, Sabtu sareng Ahad teh dina dinten Jumat mah spesial. Atak kahade kinten-kintenna komo saur Kanjeng Nabi ngadugikeun ya Allah ya Rabbana, saumpamina anjeun hoyong dimudahkeun sagala rupa urusanana, mudahkeun urusan anu sanis ibu. Sapertos saur Kanjeng Nabi mangkana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Sahajalma anu kinten-kintenna nyumponan kana pangabutuh wargi urang sadaya, kan urang teh muslim jeung muslim mah dulur, leres teh Bu? Kahade ibu, urang teh kinten-kintenanya abdi sareng ibu, ibu sareng tatanggi nu ngaku kana ajaran agama Islam, nutos ngucapkeun kalimah syahadat eta teh wargi urang. Al muslimu akhuhul muslim, ari muslim anu hiji sareng muslim anu sanesna teh eta teh dulur ibu. Wargi saumpamina urang teh dulur ku kaikat ku kayakinan sareng kaimanan urang ka Gusti Allah. Nah ari mah haji tos ningalian jam, ari abi nyarios teh kakarak 5 menit mah haji. Ieu mah ningali ka luhur abi teh tenang mah haji. An oh ieu mah pareum cing tingali heula. Oh paingan jam 4 Ustaz. Ari manawi teh Pak Haji abi mah beda abi nemegan 5 menit mah haji tos aya deui. Keun wios abi geuna mualami mah haji 15 menit moal mah dilami-lami nya. Wihan deui jalma muslim sareng jalma muslim teh eta teh dulur ibu kinten-kintenna. Makana saur Kanjeng Nabi saumpamina anjeun geus ngucapkeun al muslimu akhuhul muslim, kahade wala yadlimuhu anjeun ulah rek ngadolim, wala yuslimuhu anjeun ulah dugi ka ngantep. Saumpamina wargi urang kalaparan wayahna urang dongkap bari mahanan, saumpamina wargi urang teu tiasa ngalaksanakeun kana salat, urang saalit ngagaduhan kana ilmu salat, pasihkeun ka wargi urang sadaya. Saumpamina wargi urang sadaya nuangkit ayeuna kalesan kalilit ku sametan hayu urang rereungan, langsung dipimpin ku saha, ku RT sareng ku RW. Nah make seuri kunaon? Oh Bu RT. Pak Ustad kaleresan Bu Haji teh wangkit ayeuna kalilit sametan bejana mah bumina bade diical. Hayu urang rereungan sabaraha saurna Bu RT.
Saurna mah sametana teh 500 juta walah ningan ageng-ageng teuing sabaraha mahanan atuh ari kieu mah sugan teh 500.000 hamun 500.000 mah meureun piraku aya saRT urang suhunkeun kana 10 ribuan da pas di mana dipasikeun 500.000 teh picekapeun kangge nyeunkeun naon kangge nutupan kana sametan. Sok itu Bu RT kinten-kintenna undinga ka warga. Ku Bu RT teh di naon di lori sadaya warga teh. Pak Haji palih mana? Kaleresan wangkit wengi tadi teu aya cenah Pak Haji teh ti Perum. Hayu urang ka mana? Ka bumina urang naon? Urang tingali bisi teu damang Bu RT. Da saurna cenah Pak Haji teh wangkit ayeuna teh sareng istrina leres kitu. Bu Haji kan nuju angkat atuh nan ka hade Bu RT. Make uning jadwal istrina teu aya. Cenah Pak Haji kaleresan saurna mah cenah teu damang atanapi nuju teu aya. Bilih dina wangkit ayeuna da ayeuna musim hujan bilih peryogi kangge naon. Teu kenging Bu RT eta mah teu kenging nya kinten-kinten nama bilih peryogi kangge tamal. Teu kenging eta mah Bu RT nya ade da eta mah teu kenging teu dikengingkeun ku sara ibu. Sok cobi dina wangkit ayeuna saumpamina RT na jalan Pak RW na jalan nepangan ka tokoh DKM saumpamina aya wargi urang sadaya nya wargi satatanggi nya wargi sakayakinan nya wargi satanah air saumpamina aya warga nu teu acan hoyongeun kana ngaos dongkapan ku Bu RT. Kunaon ibu alim pangaosan wangkit ayeuna Ibu RT kaleresan nuju sibuk abdi teh. Abi mah teu sibuk Bu RT kaleresan wangkit ayeuna teh neme uwih di mana di tempat padamelan kaleresan aya lemur. Wios atuh Bapak ari kitu mah bilih bae kinten-kintenna ku Bapak teh dongkap ka ieu masjid teh Bapak teh nuju kaleresan teu damang. Sok Ibu ulah ngaku sae umi teh kupeda tiasa salik di ieu tempat saumpamina teu kantos ngetrok panto tatanggi. Bu Haji teh tibali ditu kalangkungan aya nu dipayun aya nu samping kiri samping kanan ngalangkungan teras ka dieu. Ibu hayu urang ngaos. Hapunten nuju Palangan. Wios atuh ari nuju Palangan mah. Enjingna deui teh Ibu hayu urang ngaos. Hapunten Bu Haji wangkit ayeuna abdi teh nuju Pamengan. Alhamdulillah. Mingon deui payun malam Jumat deui dongkap. Ibu hayu urang ngaos. Hapunten abdi kalesan nuju aya tamu ulah luak liuk meuli tinggalian ulah. Naon margina bilih janten suudon. Ari kitu mah nu penting mah saur Allah, saur Kanjeng Nabi ngajak. Margina naon? Margina hidayah mah milik Allah. Ulah maksa kiai, ulah maksa ka mustamina, guru ulah maksa kanu janten muridna. Terasa deui sepuh ulah maksa kanu janten murang kalina sababna hidayah teh milik Allah. Kanjeng Nabi dugi ka naon madhep ka Allah ya Rabb paman abdi Abu Thalib ya Rabb anjeunna maparinan sanes kanten dina nyebarkeun ajaran agama Islam ya Allah. Anjeunna ngorbankeun materina ngorbankeun tanagina ngorbankeun emutanana. Gusti abdi teh hoyong paman abdi lebet kana Islam
Saur Allah diwalar innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ibu RT teh ulah ngame ku pedah wargana alim pangaosan, awas ya ku aing lamun engke cair BLT ku aing moal moal dibikeun ulah eta teh awon kahartos we teh kahade di cirian kareta cirian jeung setan mah perang ngaji ulahkeun bae nya Bu RT nya kade ulah di cirian da sababna hidayah mah lain saha lain milik orang tapi milik Allah. Urang mah nu diwajibkeun ku Allah teh ikhtiar sareng ngadoa ibu. Oh ibu teh ikhtiar sing dugi ka maksimal urang teh ngaikhtiaran sing dugi ka maksimal urang ngadoa ka Allah teh. Gusti kunaon saroge abdi dugi ka wangkit ayeuna padahal Yuswa tos tinggal naon ngetangna Yuswa anjeunna tinggal ngetangna Gusti mugi Gusti maparinan dina pas waktos urang nuju Allah nuju netepan nuju salat ka Allah kinten-kinten dina sujud terakhir aos ku ibu teh Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Aos ku ibu teh rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aos ku ibu teh di mana nu janten caroge di piwara ngaos susah bae payuneunana rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu teh angkat dua panangan sabab ibu ngagaduhan dua panangan sareng lisan sareng manah. Saumpamina ibu gugah di sepertiga malam moal aya anu kinten-kinten doa meleset, moal aya nu kinten-kinten doa tertuju karena fokus orang sadaya. Ibu hoyong mengharap ke Allah kinten-kinten dongkapan Allah di sepertiga malam. Allah ngadawuhkeun dina kitab Durratun Nasihin man dalladzi yatlubuna fanatlubuh sahajal manu di sepertiga malam wangkit ayeuna nyuhunkeun para malaikat maka kami dengan legowo bakal maparinan kana panyuhunkeunana Gusti anu maha kawasa. Wangkit ayeuna abdi teh nuju ngabul dosa Pak Ustad. Mudah-mudahan we aya sabeunyereun dua beunyereun nah jadi kadinya nya nyarios teh. Salah Umi tepat memangnya. Nah ibu kinten-kintenna saha jalmi anu kinten-kintenna ngadoa di sepertiga malam maka Allah bakal maparinan pangijabah doana. Wa man dalladzi yastaghfiruna fa yastaghfiru saha jalma nu nyuhunkeun panghampura dina sepertiga malam eta insyaallah Allah pasti bakal ngahampura. Aya nu dongkap di Surabaya ka abdi ya Allah Gusti anu maha kawasa. Aya naon Mas Ustad dikawit abdi balik dugi ka wangkit kamari tahun 2023 abdi Yuswa tos 62 tahun abdi hoyong tobat Ustad mangga kinten-kintenna tapi Ustad abdi teh sok sanes kanten dosa pasti langkung agung tibatan abdi nu aya di alam dunya ieu naon atuh pangersa teh kinten-kinten dosana Umi abdi teh sok resep kana judi resep kana mabok resep ka istri komo lamun istrina materialistis mah abdi nuju kalusan bunghar kapungkur abdi kinten-kinten gentos-gentos pasangan cing kinten-kinten Ustad kumaha abdi bakal dihampura ku Allah insyaallah
saur Kanjeng Nabi lau amiltumul khotoya hatta mala'atis samawati wal ar, lamun misakeun dosa maneh pinuh antara langit sareng bumi, tapi panghampura Allah melebihi tina dosa anu ku anjeun dilakonan. Sayatosna Allah maha panghampura. Kan kantos ibunya aya hiji pemuda dongkap kinten-kinten ka ajengan kaula teh hayang taubat ka Allah, tapi dosa kaula 88 jalma nu tos dibunuh ku kaula. Cing kinten-kinten ajengan dosa kaula bakal dihampura henteu ku Allah. Naon? Dosa kaula kinten-kintena ngabunuh 88 jelema. Kinten-kinten dosa kaula bakal dihampura ku Allah. Saur ajengan, wah gede pisan atuh cenah eta mah. 88 teh Kang nyawa eta teh. Kamari tuh kakaragen nu dineglah hiji panepi kain acan beres-beres. Ibu kajantenan di abdi tah. Ieu 88 ngabunuhmu. Tungtungna teh ku sabab teu naon, teu maparinan kana nasihat nu antukna eta ajengan dikeresel deui ku preman teh nepi ka jadi 100. Tapi anjeunna teu putus asa dongkap deui ka ajengan. Ajengan kaula teh hayang tobat ka Allah. Kinten-kinten saumpamina kaula ngalaksanakeun kana naon? Kana dosa, kinten-kinten Allah bakal ngahampura dosa. Dosa kaula tangtos. Dosa naon anjeun? Kaula tos ngabunuh nu kawitna 88. Kamari kaula ka ajengan. Ajengan anjeunna nyarioskeun Allah moal matak ngahampura kana dosa kaula, maka kaula dipaskeun janten 100. Saur ajengan, anjeun wayana ti wangkit ayeuna anjeun kudu hijrah ti ieu kampung, pindah ka kampung anu sanes. Tuh Bu, tak can oge naon ngalaksanakeun kana ibadah di tengah perjalanan eta preman anjeunna tos ngantunkeun. Dugi kadi etang sabaraha kinten-kinten tebihna antawis hijrah anjeunna ka kampung nu sanes sareng nu awal. Ternyata langkung tebih kanu mana ka kampung anu dihijrah teu acan ngalaksanakeun salat, teu acan ngalaksanakeun puasa, teu acan calik di tempat majlis taklim. Allah tos nyiapkeun sawarga pikeun jalmi anu hoyong nyuhunkeun panghampura ka Allah. Komo deui urang Ibu nya kinten-kintena. Makana kamari ko anu kamari mingon kamari dugi ka Nabi Adam koh nyarios. Kaula mah hayang jadi janti naon umat Nabi Muhammad teh. Emut keren teh Ibu mingon nu kamari cing urang sobian. Bu, Kanjeng Nabi Adam teh hoyong janten umatna Kanjeng Nabi Muhammad. Sabab anjeunna iri ka umat Nabi Muhammad mah. Naon sababna? Umat Nabi Muhammad mah ngalaksanakeun dosa ditampi panghampurana atau napi tobatna eta jalma bisa di mana bae tempatna. Tapi Nabiullah Adam ditampi tobatna ku Allah nyatana di Mekah Al-Mukarramah. Dosana hiji Nabiullah Adam, tapi ditampi tobatna ku Allah di Mekah Al-Mukarramah nu dinamian ayeuna batu nisan Jabal Rahmah. 2. Kunaon Nabi Adam hoyong janten umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab saur Nabi Adam kaula ngagaduhan dosa hiji.
Saur Allah la taqraba hadihi sajaro, anjeun ulah nyaketan Adam kana ieu tangkal. Lamun anjeun nyaketan kana ieu tangkal, fatakuna minad dolimin, anjeun teh janten jalmi anu dolim. Ku Allah dilungsurkeun wa kulunah bitu. Ya Allah ya Rabbana, nu kawitna kaula di paparinan anggean di sawarga, pas begitu ngalaksanakeun dosa kaula ditaranjangan ku Allah dilungsurkeun ka alam dunia. Umat Nabi Muhammad ngalaksanakeun dosa lain hiji lain dua puluhan, tapi teu pernah ditaranjangan ku saha? Ku Allah. Ngabohongkeun dipasih ditutupan ku Allah. Korupsi oge masih keneh ditutupan ku Allah. Judi oge masih keneh ditutupan auratna ku Allah. Kinten-kinten sok nami maget masih keneh ditutupan ku Allah. Kinten-kinten ngalaksanakeun dosa hasud oge masih keneh ditutupan auratna ku Allah. Sedengkeun kaula ngalaksanakeun dosa hiji ku Allah nu kawitna kaula di paparinan naon anggean dilungsurkeun ku Allah ka alam dunia, anggean dibuka. Bu ibu sok ngabohong ka caroge bu siga anu marahe nih teh sok nyarioskeun kaaiban nu sanes, tapi kan ibu masih keneh nutup aurat. Beres teh bu? Katilu sareng saur Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam, kaula ngalaksanakeun dosa hiji ka Allah, kinten-kintenna kaula dipisahkeun sareng garwa kaula nyatana Siti Hawa. Umat Nabi Muhammad ngalaksanakeun dosa seueur masih keneh sasarengan sareng saha? Sareng garwana, sareng istrina, sareng bojona. Kaula mah kinten-kinten dipisahkeun ku Allah. Nu kaopat kaula kinten-kintenna nu kawitna ti sawarga ngalaksanakeun dosa dilungsurkeun ku Allah ka dunia. Umat Nabi Muhammad nyatana umat nu terakhir bakal dilebetkeun ka sawargana Allah pangpayuna. Makana Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam hoyong janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana ibu urang kedah binga sanaos Yuswa teu sami sareng umat-umat anu kapungkur. Tapi urang kedah bingah anu amar wa tasuta nyabunya. Tah gitu ibu kinten-kintena komo deui dina dinten Jumat. Wayana Jumat mah berikan yang spesial ibu kangge Allah. Dina dinten Jumat urang bisa kenging pahala ibadah haji sareng umroh. Bu, hoyong gaduh eta hoyong. Bu, hoyong uninga carana henteu. Rehe ningan hoyong henteu ibu. Hoyong uninga carana caroge dongkap di mana di masjid di masjid tos siap sanes kanten nyabunya siapkeun ku ibu teh tuangeun spesial, siapkeun ku ibu teh senyuman anu spesial, siapkeun ku ibu teh pelayanan anu spesial. Mun tiasa pasihan tuang bari dipasihan tuang ku ibu sok insyaallah kenging pahala ibadah haji sareng umroh. Ari Bu Haji mah da acan ayakeun atuh ngalamun namun kitu dongkapkeun ka dieu tadi masjid supados kenging kinten-kinten nama nya
Wayana abi saumpamina tiasa ma abi teh hoyong umi teh kinten-kintena kenging pahala ibadah haji sareng umroh uih nyabi kinten-kinten ka bumi sabab umi tos nyiapkeun sanes kanten menu nyiapkeun sanes kanten hidangan. Ya Allah ya Robbana Bu ibadah haji teh ageng artosna 58 juta. Ibu mah setiap mingon dongkap nu janten caroge sadiakeun menu spesial pelayanan spesial ti wangkit ayeuna dugi engke terakhir maghrib sauku ibu. Ya Allah pahala ibadah haji sareng umroh tos aya kartos baji. 2 dina dinten Jumat Kanjeng Nabi ngadaukeun saha jalmi nu mau sholawat 80 kali wangsulan ba'da asar maka Allah bakal ngahampura karena dosana 80 tahun. Ibu teh maos nya udah urang teh apana urang teh dengan duka sabar hadeui yuswa urang teh wangkit ayeuna apana. Kanjeng Nabi 63 tahun ayeuna urang emakna yuswa urang teh tos 70 tahun asobahna gen tos 7 tahun emakna. Hayu urang mau sholawat wangkit ayeuna 80 kali. Mudah-mudahan Allah maparinan kana ijabahna, mudah-mudahan Allah ngahapus kana dosana. Sakumaha kasauran Kanjeng Nabi sajalmi nu mau sholawat 80 kali ba'da asar dina dinten Jumat Allah ngajamin dosana dihampura 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Awas kubu haji teh 80 kali dihampura tah dosana. Dina dinten Jumat mah atuh kinten-kintenna sadinten teh 24 jam ku Allah sajamna dibebaskeun umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad 600.000 ibu. Dina dinten Jumat kali 24 jam. Ya Allah ya Robbana makana jalmi anu maut dina dinten Jumat saur Kanjeng Nabi didawukeun maka eta jalmi bakal dinaon Bu bakal diangkat dina siksana alam kubur. Binga kinten-kinten dikawitan ku ketua DKM dinten Jumat kamari maaat anu nang hunyar alhamdulillah dinten Jumat binga Gusti mudah-mudahan ustadna gen dina dinten Jumat ya Allah meuni ceurik abdi Gusti binga kinten-kintenna abdi sok ngaeta ibu hajinya pakuluran biasa jamaahna teu seueur tapi ya Allah saroleh Gusti saroleha Gusti abdi sok ngupa nah kinten-kinten abdi saumpamina dimautan ku Gusti dina dinten Jumat Gusti sok jeri hate Bu Haji setiap kali nincak ieu masin abdi nyeri hate duka abdi mah tukang ngabohong Gusti abdi mah seueur dosana seueur nyariosna tapi aranjeuna anu kinten-kintenna dipaparinan ku Allah luar biasa disalametkeun ku Allah tina siksa kuburna bahkan dipaparinan syahid ku Allah tanpa engke bakal aya hisaban moal Bu. Makana urang sing yakin ka Allah sanaos urang ngaos sapertos kieu ayana tapi insya Allah Allah pasti bakal maparinan. Makana Bu Haji sadayana seueurkeun mau sholawat dina dinten Jumat wangkit ayeuna aos surah Al-Kahfi aos surah Ar-Ra'd aos surah Ar-Rahman aos surah Yasin aos surah Al-Mulk. Insya Allah urang bakal disalametkeun
tina sanes kanten mara bahaya nya Bu. Mumpung orang aya dina dinten Jumat, berikan amal yang terbaik untuk Allah. Naon nu kinten-kinten urang mampu dina wangkit ayeuna. Gusti abdi mah mampu ngabersihan masjid sok kutanagi bersihan ieu masjid. Gusti abdi mah kinten-kinten mampuna maparinan kana materi saalit spek. Gusti abdi mah mampuna kunaon ku emutan kumaha ieu bangunan masjid supados beres. Abdi bade ngadamel sanes kanten Gusti, bade ngadamel anu misalna ngadongkapan keluarga, ngadongkapan sahabat, ngadongkapan teman anu caket baheula, anjeunna mampu kangge nuntaskeun ieu masjid. Eta teh naon Bu? Kinten-kintenna saking urang ngaragangan kana dinten Jumat. Ibu makana ti wangkit ayeuna kahade kangge pameget kahade persiapkeun dina wangkit ayeuna dinten Jumat. Saha jalmi anu jam pertama angkatna ka masjid maka Allah bakal mapaeun pahala sapertos jalmi anu ngorbankeun hiji ekor onta. Nu kadua saha jalmi anu angkatna di jam kadua maka Allah bakal mafarinan sapertos jalmi anu ngorbankeun saekor sapi. Jalmi anu angkatna di jam katilu eta jalmi sami sapertos ngorbankeun saekor domba. Jalmi anu angkatna di duka opat sami sapertos ngorbankeun saekor ayam. Jalmi anu angkatna di jam kalima maka eta jalmi sami sapertos ngorbankeun hiji telur ayam. Saumpamina di jam anu kagenep katujuh, geus sabab kitu hayu urang sadaya isi dina dinten Jumat ieu amal anu terbaik, mudah-mudahan aya manfaatna. Abi tos ngartos ka Bu Haji lilanya ngageser deui eta cinung tos goyang nih tos medeng. Mudah-mudahan Mah Haji sing aya naonana manfaatna. Abi sareng istri dongkap ka dieu teh disimpen di liwihieum abi gen ngartos. Moal lami-lami. Mudah-mudahan Umi dina wangkit ayeuna Allah mapadeuna yuswa anu panjang, yuswa anu barokah, tiasa urang ngalaksanakeun kana ibadah sareng mudah-mudahan almarhum almarhumah ditampi iman Islamna, dihabunten samudaya kalepatanana sarta dipapayan tempat anu terbaik di sisina. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu anu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.